Bismillahirrahmanirrahim. Amal arifuna eta anapun ari pirang-pirang jalma nu ma'rifat. Palayarawuna mangka teu ningali. Yarawuna teh ja, aya nu teu ningali langsung, aya nu teu nekankeun. Jadi arifin teh dibagi dua sebenarnya. Aya arif ahli zahir, aya arif ahli batin gitu. Mata kamanan asyhaduna oge beda-beda. Asyhaduna cek ahli zahir mah taqidu kan. Tapi lamun asyhadu cek ahli batin mah bener-bener asyhadu teh usyahidu. Itu ru'yatullah bil iyan. Ningali ka Allah bil iyani kalamat nyata. Arifin eta aya ahli zahir, aya ahli batin. Digelar arifin ngan lamun aya bahasa arifin mung ulama li tahqiq insirofna kana ahli batin ya. Tak palayarawuna di dieu teh arifin palayarawuna di dieu bubuhan nu nyutatna oge nampan Syekh Syarqawi ahli ma'rifat ajeunana. Teu ningali teh bener-bener teu katempo ka diri itu. Aya urang mah teu ningali diri teu nekankeun diri urang aya, teu ditekankeun aya. Dan nu ditekankeun aya mah saha Gusti? Dina tekan mah diri teu eueuh. Lin aya dina tekan mah diri teh lalawanan aya berarti eueuh. Ngan katempo keneh aya, tak disebutkeun lin aya di aya. Itu Pak. Jadi 10 jadi abidin, 10 jadi muridin. Kade kamaripatan mah ulah eueuh dina hate. Ari abidin kamaripatan gawe ibadah harapanana hayang ka surga eta abidin. Murid gawe ibadah getol zikir, getol wirid, getol puasa harapanana hayang usul eta murid. Anu matak cacadna naon? Linku kahayangna tapi kahayangna ditetegenankeun ya, disaranekeun kana amalna. Ta eta nyarane kana amal gorengna. Nyarane kana salat. Ari aya kahayang mah daripada teu boga kahayang meuleun ya. Jelema teu boga kahayang cilaka Pak, da kitu mah hayang usul, hayang ka surga, komo nu hayangna alus meuli. Boro-boro hayang usul jeung hayang ka surga, hayang ka awewe ge teu naon. Itu nu salah nama tak kahayang eta teh disaranekeun kana amal. Jiga Mang Dani hayang ka awewe nyarane kana mahogi nya teu daekeun da ku ai sok dipahogi ta eta nu bahaya. Tadi kitu mah kalem doa Mang Dani. Jadi misi kurang disebut ahli zahir ya, tombong disebutkeun mahjubin teh. Ngaji ka mahjubin menyati mahjubin deui. Langsung siredeung teh geura ngecek mahjubin. Antum seumur-umur mahjub tapi ngaku arif da bisi ragrag diri di depan mata orang banyak. Kudu diatur ya. Mun urang katempo keneh rupa, kadenge keneh sora, bari teu ngalaman poho kana rupa jeung sora balas inget kalau teu ngalaman. Ai kitu mah ngalaman poho kana rupa, poho kana sora, balas inget ka Allah. Ai ngalaman poho kana rupa jeung sora mah geus da hees ge sok poho rupa poho sora. Ngan inget tungkul ka Allah teu ngalaman tadi sih kitu. Eta teh ngaranna mahjub gitu. Tapi sanajan katempo kene rupa, keasaan kene rasa, kadenge kene sora, ngan fungsi ngalaman poho kana rupa, poho kana sora, poho kana rasa, balas ingat kalau
eta mah parkina badal jami moal disebut mahjub itu mah nya. Arif anu geus nganyatakeun kana sampurnana yakin jeung geus nganyatakeun kana sampurnana makom. Tah gitu. Urang encan poho kana rupa, kana sora, kana rasa. Ingat gitu tah. Teu goreng ieu nya, ingat kana rupa, ingat kana sora, ingat kana rasa. Nu goreng mah cicing dina rupa, sora jeung rasa. Maka kudu leumpang urang tina rupa, tina sora jeung tina rasa, tina hasil leumpang minimal kapikir. Kapikir ya, rupa eueuh, sora eueuh, rasa eueuh, nu aya mah nu ngayakeun rupa, sora jeung rasa. Mahjub teh bener eta mah. Tak aya mahjub anu bener, aya mahjub anu goreng patut. Nu kahalangan. Jadi kaidah bahasa mahjub mah kahalangan ku rupa teh nempo rupa keneh. Kahalangan ku sora teh ngadenge keneh sora. Kahalangan ku rasa teh rasa kacicipi keneh. Tong ngabohongan sorangan ngadahar gula amis keneh. Ngadahar uyah asin keneh. Ngaletak korong masih keneh pahit. Ai ceuli masih keneh sebel gitu. Karawas keneh. Mun kopet ku Mang Dani diletak ka rasa asin dah. Mun Mang Dani kana kopet itu asa chicken cenah teh tah. Geus bermasalah rasa. Sebab bebeakan teh ka mahjubin. Buat teh si eta mahjub ayeuna tungtung umurna jadi musyahadah bah. Urang anu api-api dah, cilaka anu api-api. Kena apa lu disebutkan kaidah musyahadah ku meunang nukil dina carita anda berubah. Padahal musyahadah mah dzatiyah eta mah rasa, ai rasa mah sulit dikatakan. Terlalu miskin kata-kata ini untuk mengungkapkan rasa. Nyalin ada kan. Itu mah miskin kata-kata untuk mengungkapkan rasa. Hese dicaritakeun ari rasa. Cing sok teh mongkeun rasa cinta nu dina hate, caritakeun jiga kumaha kan. Mata ka mana daek geuningan. Gitu. Ingin ku memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai. Geus ka mana daek. Ingin ku membahagiakanmu sampai akhir kelak nanti. Kita bersama-sama di surganya ilahi. Ini bebeak. Hari yang dari kawin batu. Aja lemah, jangan lo bakati ukuran rasaan. Nanti dibarengan ku pikir, tak pikiran oke. Kudu dibarengan ku ilmu, mun mikir teh dibarengan ku ilmu, mikirna negatif thinking geuna, moal positif thinking. Tak al ilmu wal hakim, nu ngahukuman lain kahirup urang teh ilmu urang. Nah, ieu sing pahami heula, mana abidin, mana muridin, mana arifin. Ieu teh arifin teh lain tara ibadahnya. Itu abidin oge lain teh nyaho ka Allah lain ya. Sanajan urang ibadah bari nyaho ka Allah sanajan ngaliwatan ku dalil. Arifin teh lain nyaho ka Allah hungkul bari ibadah tara, ari akal mukallaf hadir mah kudu ibadah kan. Matak aya nu ibadah bari ma'rifat kitu atuh, aya nu ibadah bari teu ma'rifat. Aya nu ibadah hayang ka surga, aya nu ibadah hayang usul, bari teu ma'rifat ka Allah. Ta eta nu gagal, nyahona kana amal diri. Kitu nya. Aya nu ibadah hayang ka surga, aya nu ibadah hayang usul ka pangeran, bari nyaho ka Gusti Allah. Nyaho yen Allah nu ngawusulkeun, yen Allah nu ngasupkeun urang ka surgana Allah. Kita dileungitkeun eta mah pan mimiti ja. Hayang anu, hayang teh can boga tunda. Hayang surga can boga surgana. Geus boga mah motor, pan leungit hayang lagi kana motor jalin. Can boga hayang teh, can usul hayang usul teh. Itu ku Allah geus dibere usul mah tak hayang heula lumayan.
hayang. Matak saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi, begitu Pak. Mimpi orang bisa usul ke pangeran, tidak pernah kaimpikan, tapi saya punya mimpi untuk bisa usul kepada Tuhan. Saya tidak pernah bermimpi masuk surga, tidak pernah bermimpi masuk surga, tapi saya punya impian bisa masuk ke dalam surganya Allah. Daripada surga ke impi-impi, ke surga itu pas Magdani nya ngimpi kawin jeung Syahrini punya impian. Ada yang kalau dikawin kurenoma pas sadar seul angan jadi hati cemburu luar biasa. Sugan terek jadi milik urang karena geus ka impi-impi ku urang. Orang dikawumpat Heru buka impian kawinnya sejak sehari ada masuknya masalah sih. Jadi kuno kalau menaruh di kaji bicarakan ku bapak. Padahal mah katempo sanajan tidak bisa dimiliki. Amal aripuna so palayarauna li anfusihim. Palayarauna teh aya nu palaya takiduna, aya nu langsung mana hakikatna palayarauna memang teu katempo aya di dieu. Urang mah sieun eueuh batur mah hayangeun eueuh di dieu. Meta kulantaran sieun eueuh sieun leungit dikacaan urang. Ini beungeut aing jiga kumaha aya kuho deui kacaan. Bisi eueuh di kacaan. Oh aya keneh di. Aya kekurangan dipulas kan gitu. Ieu cenah aya jarawatan make salep ame bisul rambucat. Jarawat teh bisul leutik dina beungeut. Pala yarauna li anfusihim syai'an. Teu ningali arifin li anfusihim ka dirina arifin syai'an kana nanaon. Teu katempo aya nanaon. Hatta ya'tamidu sehingga tetegenan arifin alaihi kana itu syai'. Sehingga dipuntangan tak nu katempo teh. Boro-boro da katempo nage derek muntangan kumaha. Jika dinding jidarun dinding eta. Lamun ku anjeun teu katempo aya rek disaranean moal. Pago eta mangadu pago. Lamun ku mangadul teu katempo aya rek dirag-ragan kitab moal. Apa kitab itu lagi dina luhureun meja na katempo aya. Lamun teu katempo rek diteuneun kumaha pasti dikikieu. Urang teu katempo aya mejana oge. Mata teu katempo aya diri rek dikumaha ditetegenan diri urang. Teu katempo urang boga amal rek kumaha disaranean amal urang. Gitu. Aing magdane mangecewa. Yang serikeun wae magdane wae. Aing geus balik magdane wae. Paglobana kanyaran magdane murah senyum. Bal yusyahiduna balik tanyak si arifin annal fa'ila kana sanyana anu migawe al haqiqiyah nu bangsa hakikat. Balik tani ngali yusyahiduna teu musyahadah ru'yatun bilinyan. Atawa nekadkeun bae kana sanyana anu migawe nu bangsa hakikat wa ya fa'ilul haqiqiyu Allah taala eta Allah taala. Wa annahum jeung sanyana arifin mahalul zuhuri mahalun eta sangan saukur jadi tempat mahalun eta tempat li zuhuri zalika pikeun temongna itu amal mah Allah ngan ditemongkeun didohirkeun di urang jadi urang teh tempat ngumpul pikeun temongna amal Allah.
pakot ngumpul. Wa asyara jeung isyarah sal musannif rahimahu geus ngarohmat ku ka musannif sa'allahu Gusti Allah taala ila alamatin kana ciri yariku anu terang biha kalawan itu alamat saha al abdu dan yariku anu terang biha kalawan itu alamat saha al abdu seorang hamba mengajan nafsahu kadirina mengajan pamin alamati kaunihi minal qismainil awwalaini mangka eta tetep tina sawarena ciri kabuktianana si abdi minal qismaini tina bagian dua al awwalaini anu tihla duanana mana abidin jeung muridi eta qismainil awwalaini teh abid jeung murid ya. Abid jeung murid nu itimad nu tetegenan kana naon amalna pagaweanana dan nekatkeun amal diri aya. Cirina nuqsa nur roja. Jalema anu hayang ka surga bari ningali kana pagawean salatna, kana pagawean puasana, kana pagawean sedekah zakat katut hajina kan ningali al hajjul mabrur laisa jaza ilal jannah. Haji anu mabrur loba balas kecuali surga. Matak ini ka Mekah ieu teh tamuna Allah, nu nyuguhanana ge di ditu Allah. Nu nyugemakeunana ge di ditu kapanan Allah. Dari tamu mah disuguhan pasti ku tuan rumah lagi Allah matak aya baitullah. Pokoknya nyuguhan mah di ditu pemerintahan Arab. Hotel dibayar pan kurang lain disuguhan ku Allah kan dina lahirnya begitu. Hartina lain kudu idit ka Mekah yang jadi tamu Allah. Di dia oge di lapang kalo. Da inu tamu mah anu ngadeukeutan pan ka pangeran. Nu ngadeukeutan ka wilayah ilahiyah. Deukeut kana afal Allah, deukeut kana sifat Allah, deukeut kana zatna Gusti Allah eta tamu Allah. Sanajan ka Mekah ini teu deukeut mah kana afal, kana sifat, kana zat Allah. Lain tamu Allah. Matak disebut teh ahlillah. Itu ban ahlu idopat kana lapan Allah teh maedahkeun kana ta'zim jalema nu diagungkeun ku Allah ahlillah. Ulah keluarga Allah. Itu ban. Kulantaran jalema diagungkeun ku Allah, maka jalema nu sejen oge bakal ngagungkeun. Menya jalema nu sejen teu ngagungkeun Allah wae oge ngagungkeun tingali waliullah. Waliullah teh kusabab deukeut jeung Allah diagungkeun ku Allah, dimuliakeun ku Allah, maka nu sejen oge ngamuliakeun. Masa Tuhan juga memuliakan orang lain tidak? Aya cirina mangdani amal, amalna dipuntangan, disaranehan da mang ajan pago disaranehan atana pilih tengenan kitab di sandaran ningali. Mata kete lamun kurang itimad kana amal, mana cirina nuqsanur roja. Nuqsanur roja ieu ari kurangna roja ngarep-ngarep. Kurangna ngarep-ngarep. Aya roja ieu tegasna ngarep-ngarepna si abdi fillahi taala di Gusti Allah taala. Ayudkhilahu kana yen ngasupkeun Allahu ka si abdi al jannata ka surga wa yunjiyahu wa atapkan ayudkhilahu wa ayunjiyahu takdirna jeung nyalametkeun Allahu ka si abdi minal azabi tina siksaan kana lamun kabuktian itu si abdi minal ubadi eta teh pirang-pirang abidin wa ayusilahu jeung kurang harapanana di Allah kana yen ta ngawusulkeun Allah wa ayusilahu teh kana yen ta ngawusulkeun Allah ka si abdi lamatlubi kanu diteangan ku si abdi al mutaqaddami anu geus diheulakeun ing kana lamun kabuktian si abdi minal muridina eta ti pirang-pirang muridin iraha tah kurang rojana teh ingda wujudiz zalali dina nalika ayana ti kosewan. Iko sewan kisoledan nincek cangkang cau kadorakaan, nincek cangkang gedang kamaksiatan.
Sirileut bubrag di maksiat. Tuh. Di antas guru kalawan yen tak keluar minuti si abdi non maksiat kazina seperti zina. Jadi rojak karena kasayaan ti Allah teh leungit ku sabab aya zina. Tak nu alus mah jang 10 urang migawe maksiat tinggal. 10 urang migawe maksiat lamun jelema hatena nyaho ka pangeran moal leungit rojana moal. Nu leungit roja teh jelema nu teu nyaho ka pangeran. Gitu. Dulu gitu rojate di nama maksiat, nah gara-gara teu nyaho ka pangeran. Atuh da ngarepkeunana nu ngasurgakeun kuring teh salat, puasa, zakat. Ieu salat tinggaleuh. Tuluy jinah, kapigawe, ngadon, maling, deuh. Nu saneun jatuh teh kurang harapan. Eta pan dosa batin teh eta ya. Dosa batin naon aya itimad kana amal. Mata kurang teh sok nganggap diri kurang hebat kena getol amal, batur dianggap teh hebat gara-gara teh getol amal. Padahal kabeh begini mungkin wae ya cek Allah mah cek akal urang mah mungkin wae sanajan amalna teh getol diasuhkeun ka surga na. Toh lain amal ieu nu ngasuhkeun ka surga. Teu keur meresan hate. Ada ulah dipakai sandaran bisa jadi jabariyah, bisa jadi jabariyah. Maksana ulah dipakai sandaran teh kumaha teu amal ya kan. Kunaon maneh teu amal aing bisi tetegenan kana amal. Ya ya, bisi tetegenan kana amal hartina lain ulah amal. Amal mah kudu amal mah wajib ngan kudu bari makrifat ka Gusti. Dalam teu makrifat ka Allah dipaurkeun amal nu dipigawe ku manehna teh ditetegenan. Tagusakeun sanajan urang getol ibadah sing makrifat hate ka Allah. Sanajan urang rajin zikir, sanajan urang rajin wirid, tong nekadkeun zikir jeung wirid urang ngausulkeun urang ka pangeran. Engke teh kieu we, da urang getol puasa, da urang getol wiridan, ngaji Jamiul Mughni, teuh. Batur ge akur Jamiul Mughni ngantara puasa, ngantara wiridan. Tah. Kabatur teh si eta mah hakikat diaji tapi hakikatna hakikat syariat kan teu puguh ngobrol teh ieu. Hakikat syariat teh suluk cenah ka pangeran. Teu leumpah. Tuh ban. Kira hawusul anu kitu patut moal matak tahir. Eta teh kana tekad hate bahaya lamun lumpat kana tekad hate. Tapi lamun ngabahasakeun kitu keur ngamotivasi jelema ameh daek suluk. Keur ngamotivasi bahasa adat eta mah kitu sote. Lamun ngecek ka batur parat kana hate ngomong mah henteu ngan dina hate boga patekadan aing nu bakal usul da aing getol puasa, getol salat si eta mah bakal jadi mahjubin saumur-umur. Nah, eta nu bahaya. Lamun urang nempo jelema teu amal padahal amal kudu ajak we hukum. Henteu kudu ayeuna diceceleh sia teh menya ka surga hirup jiga kitu pati. Pan bahasa salah eta. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Aja ulah kalahkah ayeuna diceceleh, dipoyo, ngadon ditekadkeun salah, goreng mun aya tekad goreng ka batu nya. Waliullah we waliullah di jalan papangih jeung jelema nu keur jajaluk ku sapirjeun. Ngagerentes hatena wali padahal ngagerentes teh hal wajar. Bari moal kadengeun ieu gerentes hate wali. Teu kadengeun teh ku jelema da teu kasifatan ku sifat sama. Ai ku zat Allah mah kakupingan gerentes manah da Allah kasifatan ku sifat sama. Ngagerentes teh cik wali jelema padahal mah kitu pan. Padahal mah ari jajak macik atulah baramai kaditu buburu maju. Kadi itu buburu ngari kan loba sapi
Adi itu guru rakor tuh Pak. Nah itu gara-gara kadinya tak wali mah ngagaran tes gitu aja. Padahal hal wajar. Cek biasa cek adat hal wajar. Tapi dosa nu teu karasa teh sabab dianggapna hal wajar. Dosa teu karasa gara-gara hate milu komentar karena nasibna eta jelema. Padahal jelema paraman usaha yang dijadikeun. Wah. Cik Allah kasih siap badengkongnya nyawan. Milu komentar benang aing. Main cik Allah teman gitu. Orang mah penasaran dah beli sok hayang komentar wae atuh. Padahal mah atuh si eta teh padahal ulah padahal mah batur padahal mah urang. Kan diri urang di antas dulu minhu maksiatul kazina wa ghaflatin mata kadek mun urang tumiba dina pagawean maksiat atawa anu kadua mun batur kanyahoan migawe kana maksiat bebeje ulah nepikakeun ka ngaleungitkeun roja keur sorangan roja keur batur tah kitu aja. Jadi hartina mising aya batur nu bolokot ku dosa bebeja datang ka urang ulah diputuskeun harapanana motivasi ku urang bere sumanget ku urang dibere gairah ku urang supaya kembali deui roja. Itu kunaon pangleungit roja? Jawabanana gara-gara sok i'timad kana amal. Mun jelema i'timad kana amal, maka dina nalika teu amal. Mun jelema i'timad kana taatna, maka dina nalika maksiat bakal leungit rojana. Itulah ringkasna. Mun jelema i'timad kana taatna, sakali deui ya. Mun jelema i'timad tetegenan kana taat, asupna ka surga usulna ka Allah tetegenan kana taatna maka dina nalika teu taat alias maksiat leungit rojana ka pangeran asa moal we ka surga asa moal we eta teh suul azab ka pangeran Allah mah bahagur ya Allah mah bahagur cek paribahasana mising teu ngaliwatan amal geula oge ku Allah mah dibere wusul teu heseueun Allah biasa urang nama daek sote buruhan kanu capek digawe Allah mamising jalema teu pati capek digawe ge pagawean TS di parah ku Allah bagur Allah makari al-i'ta bila su'alin mising tara barang penta ge ngaduan teu salat teu puasa tara duit nama dibere loba ku Allah si Cina tinggal di salat tara itu paling haleluya ka gereja poe Ahad lebaranana tanggal 25 Desember Natal teh geus puguh salah ngaku Nasrani umat Kangjeng Nabi Musa ngaku ahli kitab Injil nu jadi pedomanana tapi karena Quran teu ngaharap dalamun bener mah jalma jadi ahli kitab pasti ditinggalkeun Injil jeung Toret sabab Injil jeung Toret mah mansuh tos dinasah nu nganasahna nasikh teh Al-Qur'an itu watarki aurodin jeung ninggalkeun pirang-pirang diri biasana sok manteu diri ayeuna henteu leungit rojana wa min alamati kaunihi minal arifin tinggal lihat ciri arifin ya mun aya di urang berarti urang teh mah arifin min alamati kaunihi jeung eta tetep tina sawarena ciri kabuktian si abdi minal arifina eta ti sebahagian pirang-pirang anu marifat kabeh fana nah ieu cirina jan arif panah na arif anap sih tina dirina si arif panah tina diri teu inget arif panah teu inget les ingetan kana diri Faidha waqa'a maka di mana-mana tumiba si abdi bi zillatin dinati soledati kosewan karena dosa zillatin. Aw asobahu atau kena kasih abdi non goflatun pokok ka pangeran goflat. Di kosewan ai zillatin mah dina pagawean lahiriahnya ai goflatun mah batinnya syahida makanya si abdi tasrifal haqi kana popolahna pangeran. Karena tasarrufna pangeran sorofa yusrifu tasrifal haqqi bihi si abdi
nu kasaksi teh tasarruf Allah bae keur ngamaksiatkeun ka kuring. Mata kurang ge lamun nepoh jelema teu pati hidang, jelema tukang maksiat, nu kasaksi teh tasarruf Allah. Itu bae. Arifin eta, teu inget ka jelemana henteu. Unggal aya nu kumaha teh beres. Mama aya anu mama Cibantar beres. Mama mang anu cenah teu damang bade nyuhunkeun cai ka mama beres. Teu suga dijampean cai beres. Nyuhunkeun cai ka mama Cibantar ka pungkur. Ngan cek kalau pungkur akuana teu kudu diaso engkeut ku mama karena lamaina. Mama nyuhunkeun cai cuma dicepeng beres disungkrukeun cai. Malah sakapun mah era cenah ka mama nyiuk we kana tampianan hanapeun bumi mama. Da bumi pangumpan hanapeunana aya balong ali teu saat-saat jan mama mau teu aya caina. Nyiuk we bae nyebut beres cek mama oke. Nyiuk cai dengan ngawakilan mama beres. Dan eta mah da tingkah mama, tingkah manehna di mana? Tingkah-tingkah urang, ai pagawean mama. Eta mah api-api. Wa min alamati kaunihi minal arifin panauhu an nafsihi fa idza waqa'a fi zillatin aw asabahu ghaflatun syahida tasrifal haqqi bihi disi abdi wajiriana qadaihi wa atap kana tasrifa ja bejeungnya sisi abdi jiriana qadaihi kana berjalana qada Allah alaihi ka si abdi kama annahu saperti sanyana kalakuan din tingkah ila sodaro di mana-mana temong atau bijil min hutisi abdi non taat pun taat di mana-mana na taat dengan sarua beda jeung maksiat ya awalaha atau tetela awalaha atau tetela lahu pikeun si abdi non musyahadatun qalbiyatun nyaksi nu bangsa hate lam yaro mangkat teuningan di si abdi fi dzalika dina itu taat atau dina itu musyahadah qalbiyah haulahu kana dayana si abdi wa kuwatu jeung kana kekuatan si abdi teu katempo meunang kuring teu katingali kuat kuring kitu manekadkeun kuring kuat batur lemah kuring hebat batur butut tah geus goreng lamun aya guru ngecek batur itu teh nganggap dirina hebat itu puguh-puguh ngadon nyalahkeun ka batur nganggap diri pang bener ulah nyalahkeun aja. Mata sopanna lamun urang teu sependapat jeung ilmu batur nu dicaritakeun ku batur tingali kudu cara Imam Jalaluddin As-Suyuti jeung Jalaluddin Al-Mahali. Jadi henteu disalahkeun jan ngan manehanana abdi mah teu sepakat da pamanggi abdi mah teu kitu-kitu teu sepakat. Ada teu naon ikhtilafu ummati rahmatun liu anu cilaka mah jelema zaman ayeuna mah teu kaop akur jeung manehna teu kaop beda jeung manehanana ka batur salah. Ini terehnya salah ngaco sesat. Gening teu tarawih 8 teu sependapat da pemenang abdi mah kieu cukup kieu teu kudu ribet. Salat 8 lain tarawih. Utama kudu dikodoan tarawihna sabaraha taun sia salat tarawih 8 rakaat. Hai kitu mah atuh kalah teuing. Puasa tiheula salah menyayat tanggal 1 2 kali. Menyayat tanggal 1 2 kali.
kama annahu idza sadara minhu tu'atun tulegeng sanajan tukang taat atawa ya musyahadah qalbiyah lam ya'ruf bidzalika haula wa quwwatahu atuh palaparko mangka teu aya bentena itu disandingeun si abdi bainal halaini antara dua tingkah mana dua tingkah teh taat jeung maksiat mata atau ka asyhada kabilahu lamun anjeun ku Allah dikersakeun taat ka saksi bageurna Allah jamalna Allah itu jamalna Allah Cibantan ya wa mata manaka asyhadaka qarau lamun Allah ka urang keur ngeresakeun maksiat ka tingali qoharna Allah itu berarti nu tadi majamal ari qahru majalalna Allah li'annahu kana sanyana si arif atau si abdi gharikun eta nu tikarelep tenggelam gharikun teh nu tenggelam ti bihari tauhid dina lautan tauhid wadistawanya tasarua naon khaufuhu sieuna si abdi wa raja'u jeung ngarep-ngarep nasi abdi sami ja roja jeung khauf teh aya bentenna atuh palayan kusumang ka teu urang naon al isyanu pagawean doraka khaufahu kana sieuna si abdi wala yajidu jeung teu nambahan naon al ihsanu pagawean sae ihsan roja'ahu kana roja nasi abdi tengurangan maksiatna kana sieun jeung teu nambahan taatna kana roja balik tanuju maksiat nuju taat ge ala haddin sawa dan nyaksina kana tasarrufna Gusti Allah teu ningali kana daya diri teu ningali kana kuat diri paman lam yajid hadhil alamah wallahu a'lam tadi